Wadi sadayana pribados kapapancenan tugas sedang kadang di patun besok biasa disebat sawer pengantin panginten kabupaten pasok pengadaan kumpul bapak almarhum bapak Haji Ado yang alhamdulillah disingkuri pada tahun khusus kanu engal di angkatan umumnya maka pengantin terus barari terus lagi sekar kurang sami-sami doakeun kanu teu cantrang eta-eta ngepangkeun kanu tos terang eta-eta ngapalkeun saguru sayaku urang aganggu pokokna itu kene panggilan redaksi nama seperti Haji Ado dia tahu ya kan jadi adi yang mudah-mudahan orang niatannya nikah awal sampai nikah akhir gitu ya pulang kentos deh lah dan itu kene ada orang kawitan yang mentos ya lakukan pak anu bade kawukeun kan dipekernya lawakan kawukeun kana tos beres lagi aya hadiah radio berwarna sareng motor yang dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah ala dawam summa salatu wassalam ala nabi khairil anam wa alihi wa sahbihi kiram. Salam takdim kasadaya para wargi jeung baraya para kaca waludiah usami di ayat simkuring nedak paraun dan ayeuna kumawan pun ada kasadaya mayun balik ada tinggal pantun numang rupi sawer minangka diajar wanter ulah kepek tinjau yang umpamuki ulah keker yawer kanu menikah usia wungkul papatah dibanggeun imah-imah sangka tuntun rumahina lulus panglus lakira bicara rumah tangga nabi jauh di bala cocobi deket kana rahmat robi ayeuna urang kawitan mangga geus saraksian pilih aya kalepatan leraskeun ku para ikhwan panganten lalaki heula hek regepkeun masing rela ulah balik ka Rasulullah wayahna ujang kapoal ilang ujang ulang kegelegeun da nyawer teh tarawih berpuasa poe campleng moal datang kalawan anak kinci keneh pisan ku panaing dirapalan ijab kabul pernikahan jeung ninggal dan patalekan ku ayana ijab kabul ujang kalah campur gaul jeung istri anu ngajentul dikikir sok ujang tungku tah istri teh ojo ujang pibatureun binaranya jeung batur hirup sakanang sakawirang sakasenang di waktu ayeuna pisan hidup boga pamajikan sarta boga kewajiban anu kudu ditohonan ujang kudu ikhlas niat pan kawin teh sejak taat rejeung sejak nya rahmat lain rek ngarajul sahwat lamun ujang lepat anggeus sok gampang laas kadeudeuh batan senang kalah riweuh akibat nanti jalikeun kabojo ulah sok mantap bisina sakarep-karep sapedah boboh jeung resep isi langgakeun hidup sabab dawuhan Allah ge istri teh musuh karoge mun ngurusna urang hade aja loba mere pake lamun bojo sok nyarantang nyarekan jeung agan tawang eta teh tamah urang lantaran asuhan kurang bongan urang sok taledor salikuh jeung tauheon atawa sok nyawedor pantes ku bojo ditegur coba lamun ujang bener nyekel papagon bener tangtu bojo oge bageun turun kalawan singer nu mata mun bojo werak ujang ulah rek jawara mun nembal sok buru ara antukna ujang nu era lamun rumah tangga ujang beres soe serang metrang tangtu ujang anu senang mun usut ujang wirang hirup jeung bojo sing layeun kudu sipi kagegeun ibarat gula jeung peueut amisna manika reueun imah-imah sing merenah supaya karasa genah dina sakulam lampah ulah tinggal musyawarah bojo ajakan padami petak itu teh utami teu cara lampah sembunyi petak itu teh teu uni lamun ujang menang diri poma ujang arek licik angguran maka imah balik ame duaan nu tingri rejeung kade pisan ujang rek boga mata karayang teu kau perempuan lenyang sok poho dilarang birang sing bisa ngukur ka kujur sing ngaragap hate batur nafsu ulah sok diabur aduh mah sok dipungkur ujang sing bisa ngalesu leget pangajak nafsu bisi cara satu asu gorengan turun ka incu nu kudu dipahit pisan ngadeuketan palacuran lacur hiji kalakuan panggedena kajahatan lacur panggedena dosa sabab dan dasa manusia kahormatan diperkosa ngarusak ka bangsa satuluy naka anak king salawasna kudu eling ulah gampang lantar linding teu kau mangih pusing teu kau mangih tergenah gampang nimbakeun papasa rang-rang tolak tuluy pisan petak itu laku salah ulah jon korosot ulah sok beban sewot engke nu susah mah kolot anu tua ini nu repot
rampaan heula sing bener kalawahan teh tegersan pikiran nu seger ulah gampang kabalina iwal mun geus beak nengkak jalan kami geus dipincak awet di kalaka rusak nya kapaksa rag-rag tolak talak teh sanajan halal tapi mun teu aya pasal nu teu kaharti ku akal akibatna teu halal nganyeri pepotongan ku mertua direhengan ku panang diseusukan ku Allah di berdua ujang telah cukcer kawin sabab kawin lain ulin cukcer teh ngarusak batin iman bakal berkirudin saat itu cukup diulang itu kasih ujang tinggal sinyai orang kurang sodoran di ujang sebelah deui di waktunya teh jadi minantu gaduh panutan estu putra mertua nu tangtu caroge nyai teh nyantri bageun pintar suci ati keur kaseh teh teu keras batin tangtu ka nyai Pusti nyai kudu age-age ngaladenan ka caroge budi parangti sing hade sing biasa kalap hate si nyai teh umumah disebutna patih buah tukang olah di jero iman ari ceun zaman kiwari caroge perdana menteri nyai menteri dalam negeri nu ngaheyeun jero puri rumah tangga bakal subur mun papatih bisa ngatur laki rapi mata kuyur upami nyai teu jujur nyai sing boga duduga jeung budi anu peryoga pikeun ngatur rumah tangga teu cukup hungkul kulaga mun caroge jaba jauh pemanya rek salingkuh karunya caroge ripuh ngasilkeun pangabutuh upami si akang sumping angka ribung janjang cicing lewat papakeun ku nyai sing gini jeung seungit linyan melati uning kasih nyai endah caroge tangguna bunga poho kacape kasusah di imah di beuki betah coba mun tos dangkar inti tempo bojo ruang kerbit susu rayut balik isi kuat tengah pilih kini nyai nganggus jeung dandan ulah keur bidang kajalan tapi sia pisan kamehat enak katawan nyai ulah sok sesentak ulah minta ngelayat pang-pang ulah sok galak-galak kana minta tolak dosa lain enteng-enteng nyai wani ngareheng kasalaki sasangere katatangga mata ganeng dina nalika diiseun nyai ulah sok cicingkeun angguran masih daek leukeun kupat kaput jual kieu nyieun baju aputer potongankeun baju orok ulah sok resep ngahekok montok ngajaga pilih jeung bisi nyai kabogaan bayi mun geus sadia mah nyai tangtung ngasih heksan dia memerkum bisi diparangan untuk dipercantet guru agung nyai teh jadi induk si nyai kudu kiatna pun kapan jadi emak najan ka tidak bungahna tapi gede resikona anak teh hiji titipan di Allah nu hebat bisa jadi kabungahan bisa jadi kasusahan bageun anak gumantung sabab atikan ti indung lamun anak burung palung indung nu mata kaduhu geuning aya hadis resmi kasauran Kangjeng Nabi yen surga anu utami handapun dampal nauni satrasna seueur keneh nu perlu diulangkeun teh papatah anu araneh ngan pilih saman koleseh nyawer urang tutup bae muga akibat hade panganten lalaki awewe muga rapi harade untuk tahu salah minang aya tujuana timbang balas biar saya ada dari prize nanti dinawarkan ada berkali 1 uang untuk dibagi apa dibanting di